Ya Allah ya Rabb, manusia teh ieu teh keur pilu ku nafsu syahwat. Geus kumaha kahayaangna bae manusia teh. Nagara teh kieu geuning kaayaanana. Kaula teh diangkat jadi ulama ku Gusti teh. Ieu teh jang mecahkeun masalah teh kumaha. Nyuhunkeun Gusti, abdi teh datangkeun seseorang ka abdi. Jang bisa musyawarah. Cicing menek torojol teh ieu jelema naik kuda. Ah ieu meureun ieu utusan Allah. Kabeneran matana teh hiji. Matana ngan hiji. Masya Allah. Ditanya ku Imam Abu Yazid. Bucek Imam Abu Yazid bananta anjeun sa. Ai kula teh ieu teh dipanggil ku maneh teh ya. Geraya di gunung ieu teh kadenge suara maneh. Diutus ku Gusti Allah titah ka dieu dek musyawarahkeun negara. Oh benar. Titah ngabentakeun mata anu sabelah deui. Ieu teh mata teh tangan sabelah neuleuna. Tanda di negara teh kuari teh ieu jelema teh matana keur neuleun teh sabelah. Ai kudu hayang nyaho mah. Rata bae. Diisarahanana ya Allah ya Rabb. Titah meulah, titah mukakeun mata nu sabelah ieu. Ieu Abu Yazid. Cek eta wali teh. Ai anjeun teh saha? Engke heulanan. Kula teh diutus. Nah, kulantaran sakitu menta gerage ka Gusti Allah. Ieu mata teh supaya benta, sebab jelema lamun benta teh sabelah dedeleuanangan sabelah bae. Lamun deuleu sebelah mata nu bener ge bakal salah bae. Maka menta gerage ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duanan. Minta munajat Abu Yazid Al-Bustami ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, bukakeun mata abdi, bukakeun mata hati abdi, bukakeun mata hati umat-umat Gusti. Bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti. Abdi apal bahwa Gusti teh nyieun sorga, abdi apal Gusti teh nyieun neraka. Geus saya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh. Tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet we. Gusti kabeh wali mah doana Gusti. Eueuh nu ngadoakeun silaka kabeh salamet urang jeung peuting teh. Ka sahabat salamet bae. Boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae. Loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali. Ku wali mah kos kitu. Mantep jadi wali mah sebenarnya mah lain cara Habib Wartadi lain. Asal ngadeukeutan wali engke ge bau wali. Jadi wali mah henteu. Kan bau wali. Bau